selain mah hayang ngaji emang neangan ge ngaji mah aing dibere duit lain aing mere itu seperti nanti itu mere sebenarnya kita dahar ge tuh tah memancing doang sapira loot pangka ditu mah hayang lele nya ge sia tah jamaah segala loot segala naon aduh tuh ieu nah ieu wa allafa tak babarieun kiai mah lamun aya awewe embungeun pasrahkeun ka Allah pasrahkeun aya jelema bebeja kiai ulah aya bogoh jasa ka awewe aju awewe teu daekeun atuh neangan daekeun mah atuh tah kiai gos kudu bebeja ka kiai sia-sia we endek ngajadikeun kokoset teh ka aing atau lain gitu kiai ai haju urang embungeun haju tu bebeja ka kiai teu neangan anu daekeun mah tah teu kudu bebeja ieu mah itu teu daekeun supaya daekeun tah ieu bebeja ka kiai kula bogoh jasa daek sia wiridna tenang ya wiridnya ya Allahumma alif baini wa baina sarwiti binta sarbona kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha walayin qalba sarwiti bintaraw kama layantal hadid lidah aing direkam ya tapi malah bacakeun terus aku aing gitu kama layantal hadid li Daud alaihi salam wa kama alabta li sayyidina Ibrahim wa Sarah wa Hajar Allahumma layyin qalba kama layanta Allahumma macana sabar mal dibejakeun tiupkeun we ka arah sarwiti batuan opat jihad bacaan Allahumma layyin qalba sarwiti bin salam kama layantal hadid daud alif baini wa baina salam kama alafta baina Musa wa Tusin layyin qalba wa alif balangkeun ragag batu ngarenjak jan masyaallah hiji deui bismillahirrahmanirrahim Allahumma layyin qalbi alif dan sakuat tadi balangkeun deui ke kulon dua opat jihad hudangnya nggak kos di kuburan lagi gitu hudang kos ditanya ke malaikat munkar nakir katilu tadi kidul kulon balik kalah hudangnya kacai penting terus boleh kena sihir tadi pelet kan sihir langsung hiji deui opat kawetan teu karasa mukakeun lawang nyaho geus make baju nyaho encan ya Allah ya Rabbi bari mawa samping panjangnya pendek Masya Allah dari datang ke terang siapa ini saya kuntilanak nggak wirid dan salabina kita binti sarboahnya lain aku udah takut di anak nayla wa Allah fabaina qulubihim Gusti Allah ngahijikeun antara hati-hati para mukminin sabada permusuhan anu dahsyat nu anjeun Muhammad lamun beberean sakabeh kaboga jang supaya layut ngalayutkeun jelema mah alaf baina qulubihim moal bisa layut janu ngalayutkeun manu ngahijikeun mah Gusti Allah walakin Allah alafa bainahu Allah anu ngalayutkeun mah innahu azizun hakim Gusti Allah nu nyiptakeun atuh Gusti Allah nu maha gagah galipunana amri nek nakal-nakal kumaha Allah teh atuh maha bijaksana saha anu boga kabijaksanaan jeung moal aya iwati Gusti Allah la yakhruju syai'un an hikmati mal kalwartina hikmah jangankeun tinggal pasrahkeun ka Gusti Allah urang lamun geus teu boga pengakuan boro-boro ka batur boro-boro ka ilmu ka diri urang geus teu diaku diri aing ge lain aing nu Allah kakarak di dinya bakal ngarasakeun kangeunaan ibadah ka Gusti Allah nikmat boro-boro batu boro-boro dunia boro-boro ilmu boro-boro kanyaho jeung saja Pak awak urang ge ulah diaku geura aja ku urang janu Allah diaku-aku di urusan ku urang wayah modar mah jam modar bae
wayah paeh mah paeh mah atuh leuk naon urang urus keterlaluan ka awak urang jak urusan jadi urusan nu aing ka dokter deh wajar urang dina syariat tapi ulah terlalu urusan ja mun urang pasrahkeun janu Gusti Allah lain urang kakarak diri ya urang kapanggih jeung jati diri tawakal ka Gusti Allah tak neuk datang ka dinyana tah nu hese ge kudu aya nu nuntun guru ngaranna guru mursyid iyalah Tuan Syekh Abdul Qadir iyalah Syekh Abdul Aziz anakna iyalah terus kehandap datangkah berlalu silsilah guru-guru anu bisa nuntun supaya bisa wauh jeung Gusti Allah ya ayyuhan nabi wallahu a'lam lan riwayatkan sapa Imam Nawawi Abu Dawud an Thauban saking Thauban qala lan ucap Thauban qala Rasulullah ngucap sapa kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushikul man wa antuda'a alaikum kama tuda'il akalatu ila tashabiha barat apa pirang-pirang umat iku diajak ya umam nyata sengama daratkeun nyata sesira kabeh kaya oleh siri ajak apa pirang-pirang kang mangan maring punya akalah magwalaga ilong mingkilati kang menjasa bau kang ucap anata saking kidik nahnu anata ikut saking kidik nahnu tawisum sadaya maujun marikan keduanya alaikum magwalaga kang ucap kanjeng Nabi bal antum kafir balik pada surat kabeh kang ake walakin akum busah dan tetapi nasirat kabeh sudah bangun kebuka isaliku kaya sudah bangun kebudah banjir walau yanzi'an Allahu min suduri aduwakum ma'aduwikum al-mahadat lan yati bakal maca temenan sapa Gusti Allah saking pirang-pirang dada musuh sira kabeh ing nabi wa la yaqdhifanna fi qulubikum al-wahad lan yati bakal temenan Gusti Allah ing dalam pirang ati sira kabeh ing wahad faqala qailun maka ngucap sapa kang ngucap ya Rasulullah kanjeng Rasulullah wa mal wahad uti apa siji-siji wahad bola ngucap kanjeng Rasulullah fi dunya wa karahatul maut yaiku cinta dunia demen dunia lan sengit ing maut. Imam Abu Dawud ngariwayatkeun hadis Thauban saur Thauban kangjeng kantos nyarioskeun yushikul umamu an tujaya alaikum hampir pohara deket terjadi umat Nasrani umat Yahudi kafir ngajakan ke aranjeun supaya asup Kristen supaya asup Yahudi percis okos al-akalah nudalahar ngajakan dahar ayo ka dieu dahar ieu loba sangu ieu piringna aya dek prasmanan mangga dek babarengan aya Bismillahirrahmanirrahim wa in jama'u salmi fadnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu was-sami'ul 'alim wallahu a'lamu bimuradi wa in janahu lamun condong yakufan lisalmi kadue damai fajna malu tegese condong yakufan lisalmi kadue damai dikasih sini kalawan den kasagun sini lisil wa fathihalan den patakeun sini sal damai maknanya lisil beta suri tegese damai fadna maga condong siralah kadue salungi wa ahibum lan ngajang jakeun sirah min kufar qala Ibnu Abbas ucap sampai Ibnu Abbas ada mansukh wiki kaulihi ta'ala wa in janahu lisalmi taiku kang benasah bi ayat sayf kalawan ayat perang
mujahidun lan mujahid mujahid maksusun bi ahli kitab iku kang den tentuakeun kalawan ahli kitab au nuzilat atau den turunkeun ayat di Bani Quraisy ing dalam Bani Quraisy wa tawakkalan masrakeun sira Muhammad Allah ingat dazallah waqta bihi sinandal sadabihi kalawan Allah innahu satuna Allah wa Allah as-sami'u iku kang maha ngarungul qauli kada ucap al-alim turkang maha bil fali kalawan pagawean wa yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah walladhi ayyadaka binasrihi فإن حسبك الله والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين والله أعلم بالمراد ويريد لنا من غرفكم يكفر يقنعك ينتهي يكفر كإنسير محمد بسولي kalawan damai yasta'idu laka drapun yanta jawis-jawis yakufar laka kadua sirah lah sebab maka suatu unekan nyukupakan yang saya kafir kata gesekan nyukupi ing sira Allah iku Gusti Allah wa Allah iku alladzi ayyadaka kang nguatakeun ya Allah ka ing sira binasri kalawan pitulung Allah bil mukminin lan kalawan kang mukmin kabeh wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم والله أعلم بمراد وألف لن ngumpulakeun ya Allah jamaah tegese ngumpulakeun ya Allah baina qulubihim dalam antara pirang-pirang hatine mukminin ba'dal yani dalam sausana pirang-pirang permusuhan lawan faddakan lamun nganapakakeun sira ma fil adin barang kang betepin dalam bumi jami'an rasa kabeh ma Allah tabana qulubi maka orangna ngumpulakeun sira dalam antara pirang-pirang hati mukminin walakin Allah lam tatabina insyaallah ala faiku ngumpulakeun ya Allah bainahum dalam antara mukminin bikudratihi kalawan kekuasaan Allah innahu azizun sakuna Allah iku kang maha gagagol tegese kang ngalindi ala amri di atas perkara min atas urusan al-hakim menturkan iku bijaksana la yakhlu syai'un hikmati kang ora nama tu apa suji fi sabilik Allah masih kene ayat percaturan tentang musuh mukminin dan para kufar Makkah cikal bakal ubah heula ternyata terus tepi ka airna beuki parah ieulah cikal bakal ubah heula nu baheula teh di zaman baheulana pisan para rasul berjuang numbangkeun kebatilan terus baik setiap batil tumbuh Allah selalu ngutus rasul Kangjeng Nabi Ibrahim aya Namrud Kangjeng Nabi Daud aya Raja Jalut Kangjeng Nabi Musa aya Firaun terus baik aya Kangjeng Nabi urang aya Abu Jahal likulli Musa Firaun wa likulli Muhammadin Abu Jahal setiap aya anu hendak berjuang aya nu ngahalangan setiap aya Firaun aya Kangjeng Nabi Musa setiap aya Abu Jahal aya Kangjeng Nabi Muhammad maksudna peribahasa aya kebatilan aya anu numbangkeunana sepanjang masa kitu bae cuman berbeda-beda tipe jeung cara-cara adapun menang jeung elehna lain urusan urang alqital sijal perang adalah gonta-ganti kadang menang mukmin kadang menang kafir nu jelas berjuangna urang datang ka mana sakitu aya cikal bakal baheula para
kufar teh ketika terserang ku para mukminin. Mukmin teu menang loyo, mukmin teu menang loyo. Mukmin kudu tegar di harapan para kufar. Dijelaskan ku Gusti Allah, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayl. Persiapkan untuk melawan kufar kekuatan kurang selaku mukmin, kekuatan ribatil khayl, persiapan supaya kafir turhibuna bihi aduwallahi wa aduwa wa akharina min dunihi. Kufar terserang ku mukminin lantarannya nama embung paeh akhirna ngajak damai. Sikap mukmin ketika dipinta perdamaian ku kufar, sebab kufar geus terserang, kumaha cara? Allah mere cara dengan penuh kadeudeut jeung kanya. Lantaran orang diatur ku Gusti Allah, maka kudu nurut ku aturan Allah, ulah ku hawa nafsu. Eta teh hese ta urang mah ku nafsu. Salat dia urang mah geus lain asa aturan Allah, asa urang we jak ku nafsu urang. Puasa padahal nu ditahna Allah, haju ka dieuna ku nafsu urang. Haji padahal nu ditahna Allah, haju ku nafsu urang. Tah eta tan nundukkeun nafsu-nafsu eta mares. Urusan perang. Wa in janahu lahum qiyamah, nikahayang para kufar lisalmi kana perdamaian macana deuk dikasrahkeun sinal lisil. Cik ahli qiraat mah ieu qiraat Abu Bakar an Asim. Lamun dipatahkeun dibaca lisalmi baku, maknana adalah sul damai. Kufar terserang ku mukminin, kemudian nyana memohon untuk damai. Na Allah na instruksikan ka para mukminin, fajnahlah, ikuti kahayangnya na damai. Abe mukminin dianggap cinta damai, jeung keharusanana urang teh memang cinta damai, jeung supaya timbul kaleuleuyah kadeudeuh mukminin tanpa mengurangi semangat jihad. Kos gitulah mukmin. Jadi ketika kafir ngajak damai kadituna kumaha? Wa tawakkal 'ala Allah, pasrahkeun ka Gusti Allah. Geus urang ulah hese-hese nyana ngajak damai dah. Kabelah dituna tawakkal 'ala Allah. Masyaallah. Ulah hese. Teu hese. Cik Ibnu Abbas dua ayat sebenarnya dinasah ku ayat saif ayat perang uqtulul musyrikina haitsu wajadtumuh, dinasah teh ku ayat eta ulah dipake ayat ieu mah, sebab ayat uqtulul musyrikin, bunuh para musyrikin haitsu wajadtumuhum, mana mereka pagihna ketika terjadi peperangan ngajak damai, tidak ada damai. Ibnu Abbas pohara. Tapi cek mujahid ieu mah ayat teh dikhususkeun ka ahli kitab Mekah baheula untuk orang-orang Mekah, sebab keur nyaritakeun tentang permusuhan antara mukminin jeung kufar Mekah. Mujahid mah tah atawa ieu mah diturunkeun sote ayat pribadi Quraizah jeung Aus, urusanana ieu mah urusan antara qabilah jeung qabilah. Nu jelas urang supaya cinta damai tanpa mengurangi semangat jihad ketika nyana hayang damai lah. Jadi mukminin mah kumaha bae,
wa in janahu lis-salmi fajnahna kabla dituna wa tawakkal Allah pasrahkeun ka Gusti Allah sahabat sebab Allah bahwa sami'un maha ngarungu kana ucapan-ucapan nyana al-alimu maha uninga kana pagawean-pagawean nyana pagawean kufar ucapanana nyana hayang dame manehanana magawe hayang dame Allah maha uninga ngarungu uping Allah teh kana ucapan-ucapan jeung uninga kana pagawean-pagaweanna urang ulah riweuh-riweuh kumaha cenah lamun kufar teh ngan sakadar ngeles ngan sakadar kelid doang nyana mah hayang damai ge horeng ambil ancang-ancang horeng anan deuk nyerang urang kumaha eta lamun kos kitu masa urang deuk didamekeun we wa ay yakhda'uk fa inna hasbakallahu walladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin ulah rek rumpan-rempan naranjeun kabeh wahai para mukminin bejakeun Muhammad wa yuridu lamun berharap para kufar ayakhna'u rek tipu ka anjeun Muhammad bisulhi teh dengan damai teh nyana teh horenganan ngan sakadar ngoles doang kelid doang lias ta'idulah ka horenganan untuk mempersiapkan deuk nyerang ka anjeun ulah rempan-rempan fainas bakan maka sanyana nu nyukupkeun ka anjeun teh Allah makapan aya teu pernah eueuh ningali teu pernah sareje nudutan Allah la takhudhu sinatun ana umpan urang mah teu kuat urang mah boro-boro teu sare teh nudutan ge teu kuat yang ngajadikeun variasi jeung seni dina ngaji teh lamun eueun we esan eueuh senian eta Gusti Allah mah teu pernah la takhudhu sinatun wala masyaallah ngurusan urang eueuh ka aya kuari geus aya di urusan bae wala sieun-sieun ande kata kupar teh boga harapan nipu ka urang ih atuh pandititah lagi ku Gusti Allah wa tawakkal Allah pasrahkeun geura geus sing percaya ka Gusti Allah fa inna hasbakallah saenyana nyukupkeun ka anjeun Allah teh huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin Allah anu nguatan ka urang dengan pitulung Allah jika para mukminin itu bae Muhammad ulah ese alladzi ayyadaka binasr anu nguatkeun nulungan ka anjeun Muhammad dengan pitulung Allah jeung lain ka anjeun bae wabil mukminin jeung ka para mukminin ditulungan ku Gusti Allah asal konsepna wa tawakkal ala ulah kunaha tinggal sakitu wa tawakkal ala ja perang mati baheula ge atuh nu perang nama biasa bae kabehan tetapi kapan anu hebat namakan saurang anu diijabah doana urang lamun nyaritakeun kejadian-kejadian di zaman Belanda baheula di urang zaman gedoran-gedoran masyaallah tetapi pitulung Allah aya nu dideuleuh ku Gusti Allah urang kan ngaharepkeun pitulung kuari teh di urang emang situasina kumaha ja karakterna geus lain karakter bangsa Indonesia di urang teh karakter urang seberang kabeh tetapi urang tenang-tenang bae asal bisa wa tawakkal ala Allah nah ngomong mah babari tawakal ka Allah babar di ka Mekah ge bismillahirrahmanirrahim bismillah tawakkaltu Allah bari menyeng-menyeng gini ceri ditungtun nya tawakkal ala Allah wara biasa eta bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim eta teh pasrah sumrah ka Gusti Allah nyangakeun sadaya-daya jadi teh ieu teh dihirupan teh ku Gusti diatur teh ku Gusti ditaligakeun ku Gusti nyangakeun sadaya-daya geus tawakal ka Gusti Allah datang ka pondok gede karak cele doang geus telepon teh kebo si hadenya si hade emeng na si hade ka emeng-emeng kabeh ka anak kotok cenah tadi tawakal buat Allah ya Rabbi
daya wa yuridu ayyaqta'u lamun ngarepkeun kufar teh dek nipu cik bahasa urang mah di dieu ngeles bahasa ngeles teh bahasa pencak ngeles kana teh jadi lamun ditinju teh aya ditahan ditangkis aya ngeles mah nyana mah lain ditangkis tungkul atau kumaha eta mah kumaha datangna itu dalam ngaranna serang ngaranna ngeles ya cek urang wetan mah kelid ngelid aya ditangkis betul bisa ditangkis kan ngelid urang teh ka dituna lompat ka dituna eta kelid urang teh kelid lah satoreganan kelid teh ya ieu deuk mempersiapkeun nyerang emang kos kitu atuh gelut emang kos kitu gelut ka Gus Dur teh Gus Dur dileletik dibawa ku Ki Wahid ke Jakarta saenggeus dibawa ke Jakarta Gus Dur kakarake umur 2 tahun 3 tahun dibawa ke Jakarta umur 4 tahun nakal geus kabina-bina Gus Dur teh kenakalanana luar biasa mana nakalna luar biasa teh lamun nutupkeun lawang bubuk lamun lumpat kana di luar ke jero teh lamun teu buncunur can jadi Gus Dur eta masa kecilna nah kabelah dieuna nyana maling kadaharan di imah kene nu kolot maksudna ieu jang kolot dipaling ku nyana dibawa ka tangkal jambu ka luhur diari di luhur ai prak teh HS di luhur tangkal jambu ragak potong panjang leungeunna potong nakalna Gus Dur nah kabelah dieuna kenakalan eta ku Ki Wahid ya ku Ki Wahid dijuruskeun diarahkeun ka babacaan dibere babacaan bari dibimbing Masya Allah ternyata orang nu nakal teh kadang-kadang pinter entah urang mun boga anak nakal alhamdulillah iya sugana kos Gus Dur tungtung nama kos Gus Dur henteu nakal terus dibimbing ternyata luar biasa akhirnya manehna tileuleut kene bahasa Inggris aya guruna di Jakarta Jerman orang Jerman eta bahasa Jermanna jago bahasa Belanda ngan nu paling pase bahasa Inggris Gus Dur teh kabelah diana teh eureun maca be akhirnya ku bapana dibere bacaan silat jadi sapalka mere buku bacaan silat kabelah diana kan jelema mah lamun maca eta naon kitu dirina teh menjiwai saenggeus menjiwai can belajar pencana geus aya jiwa bantu menang aya naon dikepret bae ku Gus Dur janyanana tangis macaan kitab silat buku silat atuh aya naon ceprak padahal belajar ge encan ieu ka bapana sorangan ditinju ku nyana eta mah masyaallah Ki Wahid teh ditinjuan dia apa buku dari bapak kan dimanfaatkan oleh saya kira jadi bapak lagi kawalahan akhirnya belajar nyana pencak tang belajar jago Gus Dur mah biasa jago di Jakarta nah kabelah dengan kaburu ngawat bapakna kecelakaan tapi terus ieu keur carita kajagoan Gus Dur teh bahasanya teh bahasa kelid bahasa nangkis bahasa ngeles nyana mah jago teh sebab bacaan naon kitu ngaranna istilah-istilah bela diri sadunya lamun naon kitu ngaranna lamun karate kos kumaha lamun silat kos kumaha kuntau kumaha naon deui si anu nyawa sia we nyawa aing saurana jeung sia mah eta kos kitu jago teh ieu istilah-istilah kelid dan lain sebagainya dipencak. Nah ternyata karakter kos kitu teh membawa kebahagiaan Gus Dur diakui ku dulur-dulur nage loba anu teu dipelajari di sekolah tapi bisa loba anu teu dipelajari di universitas tapi bisa loba anu teu dipelajari teu boga guru tapi bisa cek Gus Dur sebenarnya cuma banyak membaca ngantak nyana dikhawatirkeun make kaca ulah loba teu maca tileuleutikeun geus make kaca sebab nyana mah terus bae teu ngeunaheun lamun teu maca urang mah pan mun teu dahar teu ngeunaheun maca mah nomor sabaraha we urang mah babna bab dahar bae urang mantak deuk ngaji atuh kopi segala dihareup nya teh mana jang ruhani mana jang jasmani teh disaliru urang mah teh parah dicampur-campur
Ya Allah, di majelis orang yang izin beureungan lagi. Di luar bapak bawa maya. Kadele urut dapat urut kacang, urut papai, urut dan ambo, isi ngaji kos dia amat. Wa idulam kupar-kupar ngarepkeun aya tau kanipu ka anjeun Muhammad dengan bahasa damai, dengan perkataan damai, dengan gerak damai teh ternyata oranganan liastaidulakan mempersiapkan merangan anjeun ulah sieun ku kitu Muhammad lantaran paina hasbaka Allah anu nyukupkeun ka anjeun segala rupa anu mengantisipasi dan lain sebagainya anu ngahayukeun jeung nu nolak dan lain sebagainya kan Allah cakusi Allah huwallazi ayyadaka anu nguatkeun ka anjeun mere kekuatan bidasihi dengan pitulung Allah bahkan lain sakadar ka anjeun wa bil mukminin pasrahkeun geura ka Gusti Allah sagala-galana Gusti Allah ayo tinggal pasrah tinggal ilmu tawakal bae urang teh digali mentak aya makom teh makom tawakal bis datang ka mana masrahkeun diri ka Gusti Allah makom kewalian anu 9 makom tobat di antara anu 9 aya makom tawakal memeh makom ridho ieu makom tawakal heula geus urang teh ayeuna mah belajar tawakal ka Gusti Allah pasrah ka Gusti Allah geus make cara-cara zikir, make cara-cara mujahadah, make cara-cara muhasabah datang ka mana katawakalan urang ka Gusti Allah. Ketika urang ti tawakal nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti. Cak nafsu mah embung ieu teh udang ti penting teh, tapi ja ieu teh pan lain urang, awak teh dadamelan Gusti urang pasrahkeun ka Gusti. Acana tiris apaan tiris teh nangieun Gusti ataupun ku Gusti diteu tiriskeun mah gampang acana ieu teh tuluy ataupun tuluy teh nu Gusti ti Gusti atuh lamun teh mah ku Gusti teu ditunduhkeun mah atuh jangan babari pasrahkeun datang ka mana pasrah tah lamun urang geus bisa pasrah moal tunduh paling hees moal tunduh liwat itu pasrah eta nu hese ieu mata urang boga guru ge moal bisa tak urang deuk datang ka makom tawakal teh geus atuh urang belajar tawakal menang ti guru supaya bisa menang ti guru supaya ahli moal ujug-ujug ahli tawakal kudu belajar heula di mana ngamimitianana ieu tawakal teh aya aturan-aturanan ku babarieun amat si eta kiai mah hudang terus bangun tenang teu kasieun karempan kan geus di mujahadah urang makan ku nafsu sieun eta kan hook ka awak urang bungka panggih jeung juri lantaran berat ka awak kan berarti urang berat ka mun masih kene hudang ti peuting haji urang sieun ka juri ka kuntilanak berarti urang berat kene ka awak urang bungka panggih jeung ngokos kitu hook ka awak ketika orang kapanggih jeung tiris berarti orang hook ka awak ai Allahna di mana ieu lantaran urang hook ka awak terjadi urang tunduh makan babalikna ka awak berarti urang berat ka awak bandingkeun takatawakalan urang jeung ka awak berarti mun masih kene kahalangan ku tiris berat ka awak cak Allah teh urusan awak bae sia mah timbang ku sia dahar deui tuh terus tunduh berarti berat ka awak ketika orang keluar embung kapanggih jeung jurig-jurig ya berarti kan embung rusak awak sia kek ku aing dirusakkeun awak sia sanajan sia dahar gede ngidung gede digeringkeun ku aing waya gering-gering bae dokter utar atur ka daharanana ka olahraga paehna ge keur olahraga paehna keur olahraga tah nu cak sia sehat tah kerasa ku sia kena kanyahoan ku kabeh je itu jah kiai anu biasa bae mah jangan salena saeutik kemudian atuh jah mandi terus teu tiris teu tunduh malah jag-jag bae ayeuna anu heesna 8 jam sampai saeutik wahara jasa aju dahar aja 4 kali nyarak ke dahar ke makan siang ke dahar deui ambo masyaallah planning ngan ka dahar bae gering bae nya nah itu kumaha pikiran urang berat ka mana ieu
urang lamun geus berat ka Allah kan ngajamin. Cek kalau teh awak sia memang main biasa saja pasar regai ulah sok di utara atur awak sia sok segala percaya ka dokter segala dokter yang modal geus percaya ka aing ya lamun urang geus bisa percaya ka Allah tah geus diatur bae sia mah teu kudu dahar engke ku aing dibere kuat tekan mina geus teu kudu hees penting siba kuat tuh aya anu 40 penting nya henteu sare tapi dibere kuat anu teu dahar 40 penting tapi kan dibere kuat tah coba aya nu batur bapan deuk ka Banten teh butuh kendaraan ayeuna mah teu kudu make kendaraan iber ka ditu kan balik ngomong mah tawakal Masya Allah tawakal ala Allah berarti kita kudu belajar tawakal teh kumaha mimitina kumaha dia belajar supaya bisa supaya ahli karak jadilah di makom tawakal lain lalagaan atuh tawakal da iyalah pasrahkeun Muhammad ka Gusti Allah sebab Allah innahu huwas-sami'ul alim andai kata ruka-reka kufar teh dek tipu ganjeun geus ulah boga pikiran kumaha ya aing anu utar aturna ge aing nu mere kekuatan pitulung aing ge ka anjeun oge ka para mukminin jeuleuh cak Gusti Allah tuh riwayat anu ngahijikeun mukminin mana ieu wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma anfaqta baina qulubihim baheula memegang jeung Nabi datang ka Madinah teh Masya Allah antara qabilah jeung qabilah teh repeh terus-terusan ribut keributan antara lain sakadar ribut leletikan lantaran antara qabilah teh perkara nu leutik jadi gede anak boga masalah sakadar lalayangan doang tapi kadituna ribut antara kolot jeung kolot boga masalah dengan sakadar main gunduk main poleca doang tapi dikakalakeun ribut silih bunuh kolot jeung kolot antara kampung jeung kampung qabilah jeung qabilah permasalahan leutik sapira main pandai doang kabelah dituna ribut luar biasa main gobang jadi nu ributna kolot main karet nu ributna kolot Masya Allah main susumputan datang kara ribut silih bunuh ieu baheula teh kos kitu tah baheula teh ya Allah ya Rabbi eta sih karakter urang Arab teh teu eureun musuhan teh seperti kos Allah karim jadi turun-temurun terus karakter ego urang Arab komo di zaman jahiliyah teh geus puguh teh mah urusan awewe mah kayak jadi lalap teh ngabunuh jelema urusan awewe jadi lalap ribut urusan awewe jadi lalap urusan anak dikokolotkeun jeun ribut gede terepeh antara qabilah jeung qabilah Nador Aus qabilah naon kitu ngaranna Khazraj dan lain sebagainya tasih kaributan poharanya teu meunang we urusan boga urusan laletik teu bisa didamekeun terutama Aus jeung Khazraj di pohara di zaman jahiliyah urubun azimah wa mu'adatun syadidah Kangjeng Nabi sumping ka Madinah hijrah ku Kangjeng Nabi diamati orang-orang Madinah Kangjeng Nabi terjun ke berbagai qabilah titik permasalahanana teu pira tapi kunaon cukup gede masalah sampai pembunuhan maka Kangjeng Nabi dengan lemah lembut dakwah masuklah ke qabilah Aus masuklah ke qabilah Khazraj tidinya Kangjeng Nabi jeung persatuan ya Allah ya Rabb dengan memasrahkan ke Gusti Allah Kangjeng Nabi tentang keributan situasi nu terjadi antara qabilah antara suku timbullah kadedir jeung kanya
timbullah welas asli sehingga dimimitian mencintai Kanjeng Nabi jeung percaya ke Kanjeng Nabi. Salah satu mukjizat Kanjeng Nabi anu pohara di Madinah ia mempersatukan antara suku, antara kabilah anu geus ratusan tahun harita teu bisa repeh, teu bisa beres. Tapi suku Kanjeng Nabi ke Madinah Masya Allah jadi rapi. Iyalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil, jadi rahmat, jadi rahmat seluruh suku-suku anu tadina raribut bae kuari jadi dedehnya mahabbah cinta ka Kangjeng. Akhirna Kangjeng sangat dibutuhkan di Madinah ku ayana Kangjeng Nabi di Madinah ngahiji kabeh. Dina hijina umat di Madinah teu ngaku Kangjeng Nabi malamun ngaku cilaka. Nu mantak Gusti Allah mere aturan diabadikeun dina ayat ieu wa allafa baina qulubi Muhammadulah sok cang saya kulantaran kupar-kupar boga maksud endek nipu ka anjeun ja aing nu ngatur cek Gusti Allah tuh wa allafa baina qulubihim dileleukeun dinyakeun sehingga ngahiji-hijikeun antara mukminin badalihan sabada permusuhan anu dahsyat turun temurun ratusan tahun di zaman jahiliyah terutama kabilah Aus jeung kabilah Khazraj. Tetapi ku anjeun karandapan katingali jeung kasaksian Muhammad ayeuna teh kapan jadi ngahiji Muhammad lainang anjeun nya cek Gusti ieu mah lawan fakalamun anjeun ngira-ngirakeun da usahakeun mere keseluruhan nabil ari jami'an naun anu aya di muka bumi harta anjeun seluruhna dikumpulkeun seluruhna kaboga anjeun dibikeun supaya ngahiji emang mah bari kitu ma allafta baina qulubi ma allafta baina qulubi moal bisa ngahiji kurang kumaha Rano Karno merean duit kamari ieu waktu keur pemilihan teh da iku Gusti Allah teu dik dimenangkeun mah teu bae. WH emang beberean da sakadar kana beberean tapi ku Allah deuk dihijikeun mah ngahiji bae. Ieu mah keur carita beberean ye, keur carita beberean. Ulah ngandalkeun ka beberean. Ulah ngandalkeun ka beberean emang kumaha kitu. Jalamun beberean ku Allah teu mah teu bae. Loba jelema anu beberean ka awewe aya waktu mungkin mah nyambung bae. Jih, kasep edinyana gagah edinyana pinter edinyana sugih edinyana bere nyana kaeta awewe kulantaran awewena geus hidup semati jeung lalaki anu hideung lalakina hideung pinter eueuh hideung sugih mah komo tapi nyana beberean eta ieu ku Allah dihenteukeun aduh henteu bae ai kitu mah sugih edinyana kasep edinyana beberean edinyana hanyum mere ka edinyana judaekeun atuh teh mah wajar. Ieu mah keur carita beberean ku Allah teu didaekeun mah teu bae. Lain saeutik jelema anu beberean ka awewe ieu mah ka awewe beheulanan tapi teu daekeun lain saeutik. Eta keur carita perorangan intern cintrong. Eta kos kitu kan. Sok geura. Ayeuna di kampung supaya ngahiji teu saeutik kiai-kiai modern anu merean duit, teu saeutik kiai-kiai anu beunah hantena boga kajanggalan. Ngaji sia ka aing, ngaji sia ka aing diberean. Duit mah dicokot, rokok nama dicokot, ngaji nama ngan saminggu 2 minggu kaditu nama bubar deui. Emang aing teu nyaho. Ye, teh nyaho jasa. Loba teh mah kos kitu teh. Baberenceh. Lamun lainang Allah mah bisa. Je, ku ari calon bupati beberean dasar. Terek dihijikeun batu henteu bae. Calon gubernur beberean dasar henteu batu henteu bae. Nang Allah. Urang keur carita kamari seputar Jokowi. Kemudian jeung SBY atau memehna SBY heula terus ka dia Jokowi jeung Prabowo beberean lain hasil beberea emang ku Allah bae taman geus dihijikeun dimenangkeun. Adapun dimenangkeunana lain bagus lain goreng keur carita menang beheulana urusan bagus jeung goreng teh mah urusan lain deui. Ieu mah urusan dimenangkeun jeung dielehkeun udah Allah. Dumantak wa allafa baina qulubi Muhammad ulah diakuna anjeun qabilah Khazraj jeung qabilah Aus
anu sakitu poharana ratusan tahun eta teh teu repe masalah leutik jadi gede lah masalah sepele jadi gede pembunuhan anu luar biasa geus sabaraha ribu manusia terburu gara-gara urusan leutik komo aya urusan gede mah tetapi anjeun kadinya kemudian ku hari jadi ngahiji lain nang anjeun jalamun dikira-kirakeun anjeun beberean ma fil ardi jami'a naon kaboga anjeun supaya ngahiji ma'alaf tabaina qulubihim ma bisa walakin Allah allafa bainahum tetapi nang Allah mantak lamun urang pasrah ka Gusti Allah urang boga ilmu seti konsepna kos itu konsepna urang boga ilmu seti Gusti abdi nati Gusti ilmu nagati Gusti abdi mah hayang mangfaat bae nyanggakeun sadaya-daya deui ka Gustikeun we ayeuna mah sabisa-bisa Gusti kitu ge lamun mangfaat kita lamun teu mangfaat mah nyanggakeun sadaya-daya kumaha Gusti bae ulah ku hawa nafsu mulai jelema darek kadinya darek ngaji ulah di aku nang urang lamun di aku nang kana bubar nang saha jelema daek ngaji nang Allah berean coba duit moal daek ulah-ulah diberean duit dititah dahar teh malah mere ngana eta dalahar heula cenah kabehan ieu ngaji ge dalahar teu lah ieu mah ge aya sakali dua kali kabelah ditu na bosen ieu mah haji kadinya kudu mere sumbangan ngeluh geus lain mah teu hayang ngaji emang neangan ge ngaji nu aing dibere duit lain aing mere itu seperti nanti itu mere pendeta kita dahar ge tuh tah memancing doang sapira loot pangka ditu mah hayang lele nya ge sia tah jamaah segala loot segala naon aduh tuh ieu nah ieu wa allafa tak babarieun kiai mah lamun aya awewe embungeun pasrahkeun ka Allah pasrahkeun aya jelema bebeja kiai ulah aya pembawa jasa ka awewe aju awewe teu daekeun atuh neangan nu daekeun mah atuh tah kiai gos kudu bebeja ka kiai sia-sia mah nek ngajadikeun kokoset teh ka aing atuh lain kitu kiai ai haju urang embungeun haju kudu bebeja ka kiai teu dah neangan anu daekeun mah tah teu kudu bebeja ieu mah itu teu daekeun supaya daekeun tah ieu bebeja ka kiai kula bogoh jasa daek jaga wiridna tenang ya wiridnya ya Allahumma alif baini wa baina sarwiti binta sarbona kama alafta baina Yusufa wa Zulaikha walayin qalba sarwiti binta raw kama layan talhadi lidah aing direkam ya tapi mau dibacakan terus aku aing gitu kama layan talhadi lidah alaihi salam wa kama alabta li sayyidina Ibrahim wa Sarah wa Hajar Allahumma layyin qalba kama layanta Allahumma macana sebat mal dibejakeun tiupkeun we ka arah sarwiti batuan opat jihad bacaan Allahumma layyin qalba sarwiti bin salam kama layantal hadid daud alif baini wa baina sarwiti kama alabta baina Musa wa Tusin walayin qalban wa alif balangkeun ragag batu ngarenjak nya masyaallah hiji deui bismillahirrahmanirrahim Allahumma layyin qalbi alif dan sakuat tadi balangkeun deui ke kulon opat jihad hudangnya nggak diuk kos di kuburan lagi gitu hudang kos ditanya ke malaikat munkar nakir tah katilu tadi kidul kulon boleh kalah teu hudangnya kacai penting terus boleh kena sihir tanya pelet kan sihir kan langsung hiji deui opat kawetan teu karasa mukakeun lawang teu karasa mukakeun lawang nyaho geus make baju nyaho encan ya Allah ya Rabbi bari malah samping panjangnya pendek Masya Allah dari datang ke terang siapa ini saya kuntilanak gak wirid dan salah bina kita binti sarboah yang lain atau udah takut di anak naila wa allafa baina qulubihim
Gusti Allah ngahijikeun antara hati-hati para mukminin sabada permusuhan anu dahsyat nu anjeun Muhammad lamun beberean sakabeh kaboga jang supaya layet ngalayetkeun jelema mah ala tabaina qulubihim wal bisalayet janu ngalayetkeun manu ngahijikeun mah Gusti Allah walakin Allah alafa bainahum Allah anu ngalayetkeun mah innahu azizun hakim Gusti Allah nu nyiptakeun atuh Gusti Allah nu maha gagah galipun nana amri nek nakal-nakal kumaha urang Allah teh atuh maha bijaksana saha anu boga kabijaksanaan ge moal aya iwati Gusti Allah la yakhruju syai'un an hikmati moal kaluar tina hikmah nyangakeun tinggal pasrahkeun ka Gusti Allah. Urang lamun geus teu boga pengakuan boro-boro ka batur boro-boro ka ilmu ka diri urang ge geus teu diaku diri aing ge lain nu aing nu Allah kakarak didinya bakal ngarasakeun kangeunahan ibadah ka Gusti Allah nikmat boro-boro batur boro-boro dunia boro-boro ilmu boro-boro kanyaho jeung saja Pak awak urang ge ulah diaku geraja ku urang janu Allah diaku-aku di urusan ku urang wayah modar mah jam modar bae wayah paeh mah paeh bae atuh leuk naon urang urus keterlaluan ke awak kurang jaku urusan jadi urusan nu aing ka dokter deh wajar urang dina syariat tapi ulah terlalu urusan ja mun urang pasrahkeun janu Gusti Allah lain urang kakarak diri ya urang kapangijing jati diri tawakal ke Gusti Allah tak neuk datang ka dinyana tah anu hese ge kudu aya nu nuntun guru ngaranna guru mursyid iyalah Tuan Syekh Abdul Qadir iyalah Syekh Abdul Aziz anakna iyalah terus kehandap datangkah berlalu silsilah guru-guru anu bisa nuntun supaya bisa wauh jeung Gusti Allah ya ayyuhan nabiy wallahu a'lam lan ngariwayatkeun sapa Imam Nawawi Abu Dawud an Sauban saking Sauban jalalin ngucap ya Sauban Bila Rasulullah mengucap sabda sanggeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushikul umam wa antuda'i alaikum kama tuda'il akalatu ila kasatiha barat apa pirang-pirang umat ikut diajak ya umam nyata senga madarat dan nyata sesira kabeh kaya oleh siri ajak apa pirang-pirang kang mangan maring piringnya akalah Magwalaga ilang mingkilati maka ngejasa paugang ucap anata saking kidik nahnu anatai ketetau saking kidik nahnu taizum sadaya maujin marikan keduanya alaikum magwalaga ngejap gangjing nabi bal antum kafir balik kau tersirat kabai kukang ake walakin akun busah dan tetapi nasirat kabai kudah bangu kebusa isali kukaya kudah bangu kebudah banjir wala yanzi'anallahu min suduri aduwakum aduwikum al-mahabat lan yati bakal maca temenan sapa Gusti Allah saking pirang-pirang dada musuh surat kabeh ing lebi wala yaqdhifanna fi qulubikum al-wahab lan yati bakal temenan Gusti Allah ing dalam pirang ati sira kabeh ing wahab faqala qailun maka ngajasa maka ngucap ya Rasulullah kanjeng Rasulullah wa mal wahab uti apa siji-wiji ku Bola ucap kanjeng Rasulullah hubud dunia wa karahatul maut yaiku cinta dunia demen dunia lan sengit ing maut. Imam Abu Dawud ngariwayatkeun hadis dari Sauban kangjeng kantos nyarios kieu yushikul umamu an tujaya alaikum hampir pohara deket terjadi umat Nasrani umat Yahudi kafir ngajakan ke aranjeun supaya asup Kristen supaya asup Yahudi percis okos al-akalah nudalahar ngajakan dahar ayo ka dieu dahar ieu loba sangu piringna aya dek prasmanan mangga dek babarengan aya ya Allah
Kanjeng Nabi ngasinonim kenana nasbeh kenana sakumaha ngajakan dahar. Setiap manusia nafsu dahar aya berarti hampir terjadi daraek. Hampir terjadi daraek. Bakal terjadi umat-umat Kristen, bakal terjadi umat-umat Yahudi ngarajakan ngarusak agama anjeun percis sakumaha ngajakanana nu dalahar kana pinggan-pinggana kana piring-piring daraek Ya Allah ya Allah. Diajak asup Kristen teh daek, diajak asup Yahudi teh daek, ieu mah daek muslim mukmin daek percis kos diajak dahar mah daek sahabat kaget. Faqala qailun sahabat naros min kilati dahnu yauma idzin apakah kami golongan mukminin saeutik eta teh kitu teh cekang yang bagwala bal antum kasir lobat wa tidasna malawi lobat-tibatan kufar walakinnakum guzaun cuman percis kos budah bae kos budah laut kumaha budah ngagumuk cekel nanaon kumaha budah oh segede gunung mang pantes sapira budah dicekal teh nanaon percis ke Gusta Isaya kos budah banjir nanaon Masya Allah karim Kanjeng Nabi geus carita kuari di urang didominasi di Indonesia teh urang nyaritakeun Al-Qur'anul Karim aya padu nyarita mah sakadar pendidikan tarolah masalah tapi ketika orang gerak di organisasi, orang gerak di parpol, orang gerak di berbagai lembaga untuk merealisasikan ayat suci Al-Quranul Karim wal kebal umurna borgol sebab naon geus didominasi ku Nasrani jeung ku Yahudi ulah ngomong-ngomong agama ngomong nangis bae ngomong kemanusiaan geus bae nyana terus bae ngomong agama urang mah teu meunang nyana asup ke birokrasi agama urang mah teu meunang sakadar di pondok pesantren majelis taklim ngomong teh nyana mah kan terus gerak terus nyana nyieun sumber-sumber dana melalui ekonominya geus buguh Amerika di urang dengan penyaluran Donald Trump Masya Allah karim eta nu ngaran Indomaret nu ngaran Mima nu ngaran Indomaret terus supermarket dan lain sebagainya Donald Trump di urang geus menguasai urang teh kudu mikeun kajana sebagian hartana melalui eta diperat kerjasamanya jeung negara seperti eta lah nah eta kakak perekonomian kabelah dieuna sabaraha ribu manusia juta manusia anu kehilangan mata pekerjaan disumbang ke gereja yang penting asup Kristen sabaraha anu kehilangan mata pendidikan tidak melanjutkan tidak bisa melanjutkan pendidikan di SMA di universitas kemudian tanggung ku Kristen yang penting masuk Kristen sabaraha ribu masyarakat Indonesia nu susah loba hutang kemudian ditangkes ku Kristen yang penting masuk Kristen urang teu pernah memikirkan tadi disumbang baheula supermi dan lain sebagainya penting asup Kristen geus kos itulah karakternya diajakan ieu horenganan ieu hadis teh yusikul umam an tudaya alaikum diajakan punya hayo dibere baheula mah hanya orang bodoh doang kan nu diberean teh masyarakat Sumatera urang ngadenge baheula diberian supermi sekian persen asup Kristen masyarakat di Medan baheula nu sararusah di seberang makan sararusah na di Jambi terus dikembangkan penting bangun gereja kemudian ada asup Kristen di Jawa di Salatiga kitu kene urang cuma ngadenge berita-berita na percis ieu hadis ieu diarajakan ku nya hayo nu bodoh kemudian anu palalinterna anu hendak melanjutkan pendidikan disumbang punya anak aya kuari kadeulina mah bangun biasa-biasa bae urang cuma sekedar nyewakeun jajang toko horenganan di jerona aya sesuatu anu indahna baginya anak urang teh nyaho nyana bisa maju di nagarana horenganan duit urang dibawaan ka ditu ku hebatna nyana teu karasa
Amerika boga naon, lahan naon di Amerika, hasil bumi naon, tapi kok bisa kaya, tapi kok bisa maju. Nah, iya benar nyokotan di negara-negara mantaknya nama menjajah ke negara-negara kodo, sebab di negaranya na tandus dengan kehebatan pemikiranna ya seperti etalah. Iya kanjeng Nabi geus caritakeun engke yusikul umam an tudaya alaikum kama tudai akalah ila qasatiha, bakal diajakan sakumaha diajakan dahar bae geus datang ka waktuna ku ari kiai cium tangan kiai ya Allah ya Rabbi eta si beungeut kiai di kamaraku deuk kubaca. Ih, jadi orang memakai politik teh padahal seros ya. Nggak gila sih ya, bisa baca syahadat mungkin. Je sakarat perang sana berenang. Ih, kubaha lamun ke Gusti Allah dihijab. Kuari bisa baca Quran, kuari bisa zikir, lantarannya mencintai dunia. Dak dumadak mah teu nyaho umur mah. Dak sakarat teh bisa baca 2 kalimat syahadat, teu bisa baca kalimat thayyibah. Begitu ku urang, hei kiai, la ilaha illallah. La ilaha illallah, anak lagi geus ilaha haritanu datang ke bawah haritan naudzubillah billah. Hanya sekedar majlis dibangun, hanya sekedar mobil sama kewemaan mobil henteu jauh umur isu pageto dicabut jatuh bisa maca kalimat teu eta nu pake karempan ge sabaraha si keindahanana kemewahanana dunia tapi kunaon teu bisa maca la ilaha illallah. Kurang lamun macaan kitab ke dihareup ketika jelema sakarat kapan eta teh bakalna anu diomongkeun ku jana udah karesepnya na ke dihareup bakal dicaritakeun ketika jelema sakarat teh aya anu dirham bae lantaran nyana unggal poena nu di benak hatina sakadar dirham doa ketika sakarat bulan la ilaha illallah dirham la ilaha illallah ditalkinan laktinu mau takun nyana dirham benak hatina dirham bulan la ilaha illallah Fortuner la ilaha illallah Fortuner bener ku macam ayo ya Allah coba ya Pak ieu mah sakarat la ilaha illallah jahe kerawang tuh amun naudzubillah minzalik iya teu nyaho kan urang dibaca kuari geus kolot masih hade nu aya di hati urang teh naon besi ka bawa pae aya jelema titah non kitu ngaranna maca la ilaha illallah keur sakarat la ilaha illallah anu nalkina belah kencak ngalih ka katu dibacaan belah katu la ilaha illallah ngalih ka kencak beungeun naudzubillah min dzalik nu aya di hatena naon nu dipake karesep almar'u ma'aman ahabba jelema dibarengkeun jeung nu karesepna lamun kuari resep ka Kristen pilihanana atuh kanu jauh Allah dihijab naudzubillah min dzalik wa min dzalik mata sih hade ta ieu yusikul ubam an tudai alaikum kama tudai akal orang hidup di dunia jeung moal kebal hanya keur sekedar lewat doang orang terlewat mampir lewat tapi kalau orang ieu bahaya kan itu ya Allah ya Rabbi dah umat bakal ngarajak ngabahayakeun ka anjeun agama teh dijual jeung teuing leungit ge akidah teh asal aing mah ieu ditutupan bae kabutuh aing jeung teuing aing mah hese sakarat ge masyaallah daripada mararat eta bahaya eta aing mah kajeun teuing hese sakarat asal ulah mararat pantarol eta goblok bahasa kos kitu jasa iya orang Kanjeng Nabi geus carita sahabat gara-gara goreng kepala geleng kepala cek sahabat ya Rasulullah mingkilatin anu ya emang saya tikan gitu urang haju eleh punyana bal antum katsirun loba walakinnakum bisarum ngangkos budah cai kagusair sehel seperti budah banjir baik jin wala yanzi'anna Allah min suduri aduwikum al-mahab dicabut ku Gusti Allah ape musuh sieun ka anjeun para mukmin kafir-kafir kasieun ka mukminin geus teh sieuneun ka mukminin sanajan jadi bupati mukmin ieu kafir teh sieuneun ka bupati mukmin sanajan jadi gubernur mukmin ieu kafir teh sieuneun ka gubernur sanajan anu boga pondok pesantren mukmin kafir teh sieuneun ka kiaina sanajan eta tokoh teh sieuneun kafir ka tokoh lamun geus terjadi seperti eta di kumaha teh sieuneun
wala yaqdhifan fi qulubikum alwan jeung dicabut ku Allah dipiceun hati anjeun wahan faqala qail didatangan wahan hati urang wala yaqdhifan didatangan ku Gusti Allah hati maneh wahan ceuk sahabat faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahan ay wahan naon ya Rasulullah ceuk Kanjeng Rasul hubbud dunya wa karahatul maut cinta dunia jeung bungpae mukmin dibere cinta dunia jeung bungpae kafir dibere berani ka mukmin nah kuari tokoh mana nu disegani ku kafir sebab punyana geus kabaca lah karesepna dunia dibere ku aing sakali teu daekeun dua kali teu daekeun memehna ku aing dibere coba hayang nyaho 100 juta mugen kene bere ku aing 500 juta mugen kene 1 miliar coba hayang nyaho kakarak deungna mulai luak liat 1 miliar lantaran ieu mah gede 1 miliar mah teu daekeun 2 miliar masih kene mugen kene 1 teh telur ngaran diri itu wah kabaca DPR mana nu disegani ku kafir lantaran bisa dibeli nyana ongkang-ongkang wala yanzi'anallahu min sururi adukum al-mahabah musuh kesieun ka mukmin lantaran bisa dibeli bupati mana nu disegani gubernur mana disegani ku kafir kiai mana ku anu disegani ku kafir dia geus kabaca ku kiai ku kafir-kafir teh kiai eta kiai eta lamun urang kiai bisa dibeli ku kafir masyaallah deuk kumaha nya ngahargaanna ka mukmin deuk kumaha hasilna ka mukmin geus dibana diperangkeun ulah harap menang sebab naon geus kabacaeun Masya Allah iyalah mukminnya kuari diberi hubbud dunya wa karahatul maut cinta dunia jeung bungpae lamun geus dibere cinta dunia lengkah-lengkah ka mana bae ge dunia kadeleuna mah eta horenganan qori teh keur macakeun Quran padahal mah berangkat tadi imah teh horenganan nedangan dunia kadengena kurang mah a'udzu billahi minasyaitonir rajim orang kadenge ku para wali Allah mah duit nu ceramah teh kadengena mah qaulallahu ta'ala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kadengena ku ceuli masyarakat awal qaulallah qala Nabi horenganan kudu pinter mah duit siapkan panitia ulah sok gila kan kumaha hubbud dunya wa karahatul maut ini kumaha coba eta mah geus jelas-jelas eta onam rada masih gana tupat-tipu lah ke masyarakat Golallah teh berenang tupat-tipu ari eta mah geus jelas-jelasan narima duit ti Kristen kumaha lengkah-lengkah urang teh masyaallah kari haju kuari anu khutbah Jumat bae kiai teh kapan hayang dibayarkan ku tolol-tolol emang ieu Jumat teh saha ieu Jumat ya Allah ya Rabbi aing senep ka kiai mah hayang dibayar senep teh saing mah senep belu aing mah dikira nerapkeun ikhlas dah tuh menta naik coba baca khutbah ya Allah perang sana aing teh jauh meureunanan eta kaman berarti kan usikum bitaqwallah sia wasiat ka jelema bitaqwallah ai sia kadengena ku wali mah duit cing gede naik dong harganya itu beres ya ku hari ka salat engke mah meureun puasa ge menta dibayar ini ku bae hubud dunia teh geus karari deuk di mana kuatna Islam deuk di mana cak kiaina ge geus karari itu hanya duit bayarnya duit dol ganeng cenah kiai kula boga pamajikanna dua masalahna jia tuh dua mah dua bae ikut bah matut bah bae udah sok yang dibayar deh kalau di kota mah dibayar ulah nyaritakeun di kota hulu sia geus tata ka mana eta kan kadengena kurang alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa sedapnya sakan kadengena eta hei pahala kita takwa horenganan kadengena mah kurang kita takwa di jerona duit-duitan naik deh ieu dunia ieu loba ieu nu Quran nu
ceramah nu khutbah. Masya Allah hubbud dunya lamun geus kos kitu karak moal aya penghargaan artina moal penghargaan teh sieun musuh ka urang lantaran urangna kabaca ku jana resep dunia bahkan wa karahatul maut ngumpae atuh sarua jeung nyana anak sarua jeung nyana karakterna atuh bisa dibelikan ku jana mah geus kuari presentasikan di Indonesia tokoh mana anu dipake kasieun ku kafir seueuh kiai mana anu dipake kasieun ku kafir seueuh jawara mana maneh tah nyana mah sieunan kene ka jawara bisi kamu Cina mah bisi jawara itu jawara eta amankeun da bisi ngamuk aduh aing mah teu katahan mun jawara eta tah cenah mah sieunan ka jawara patan ka kiai iya sia mah akur bae sia beureun Masya Allah nairah hadis kangjeng Nabi geus pohara jasa diajakan ku kafir daraek percis sakumaha kos diajakan dahar bae lain saeutik bilanganna loba cuman percis kos budak bae hate kupar geus teu diberesieun ka para mukminin sebab hati-hati mukminina diberi hubbud dunya wa karahatul maut. Ngadoakan Allah mudah-mudahan para kiai diberi tarariat, diberi talalegon, diberi tarawakal, ustad diberi tawakal, urang kabehan bisa diberi tawakal dalam rangka lillahi kalimatillah mual kebal orang hidup di alam dunia sakadar mampir mudah-mudahan diberi kuat nuturkeun kangjeng Nabi nuturkeun para wali-wali Allah nuturkeun para ulama-ulama sehingga urang disalametkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala bi barakati umul Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.